Senget ku aing lirina ge. Dasar sia kastok teh. Dagang kangkung deui cenah. Beunghar mun dagang kangkung, laku tara. Ayeuna mun lakuna ge donat, ayeuna mah naon wae nu ngeunah-ngeunah ulah kangkung. Geus tuning, tungguan ku aing hayu. Birenteng ieu mah yeuh. Birenteng yeuh. Ieu lompat ka geuningan. Waduh, iya. Masih. Waduh, birenteng. Teu beres ya mah ya. Bagong. Beunang ieu. Beunang bagong ieu. Birenteng ya mah. Lain mah birenteng geuningan. Birenteng. Hei, birenteng. Aduh, teuing. Oh, eta birenteng. Oh, nah emang sabi. Bi, sae eta? Wah, eta. Karega sia mah kasaraki aing. Hah? Salah. Laki. Si kastop ieu teh. Astagfirullahaladzim. Stop. Lalagaanana si kastop. Karega sia mah. Ngaji saneh deui dipiluan wae kolot-kolot oge. Soalnya ieu ngarugikeun Pak Haji teh Banu kalungitan ieu teh. Ieu nu digeukeun naon sok ieu beunangna hayang nyaho urang ge sanempuh. Naon sih nu copotna? Coba naon eta? Idih. Nah, eta langkiyo. Lang kieu beungkeut. Ieu mah tukang ndul dicopetna ge moal salah. Hampura bi lebah mana haji rugina. Domba, sapi, meunang haji. Aduh, Tega maneh mah Ampura nya. Haji ketelan laki ini teh. Atuh padahal jeung kitu sih teh ka aing eta mah kitu kan. Aduh, kasta mah hasil ieu teh. Cicing. Hampura kastop. Aing teh badagong ka sia galak. Macam-macam usaha ku aing kusul-kusulkeun sia. Hampura kastop. Mun bisa metong ditiru alagaan aing teh ka ibu-ibu kabeh ge di lembur ieu, lembur mana wae ge. Tong ditiru. Alagaan kieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bagong deui geuning. Ieu bagongna. Eta kumaha jeung si kastop atuh. Kumaha? Tuh cek aing ge.
Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.